Dicaritakan dina hiji kerajaan anu namina Banjar Kencana. Raja Prabu Banjarpati, Dewi Banjarwati, jeung Banjar Singgara keur ngariung. Maranehna keur ngarundingkeun kaayaan kerajaan anu loba kadatangan musibah. Maranehna teh kudu nyari solusi pikeun ngarengsekeun musibah ieu. Kerajaan Banjar Kencana ayeuna teh keur loba kadatangan musibah. Urang teh salaku raja keur liur meleskeun ieu musibah. Nuhun Prabu, abdi keur mereskeun rakyat anu kalaparan. Ulah sok kitu, urang teh keur lieur teu aya seorang pun nu mere saran. Hampura Prabu. Punten Prabu, musibah ieu teh tiasa diselesaikan. Tapi urang kudu marean tumbal nyaeta Getih Bima Pandawa. Ulah sok diaya-ayakeun maneh teh. Heeh, mana ulang ayang-ayakeun. Si Bama teh teu mempan ku sanjata naon wae. Nah, dengarkan si Dewi, ulah sok heureuy ka urang ieu teh keur genting. Punten Prabu, abdi teu heureuy. Ieu informasi abdi denge ti sesepuh kerajaan Banjar Kencana. Santena urang tos ngalakuan sesuatu pikeun ieu kerajaan. Heeh. Sok urang sobian. Tapi kumaha carana urang pehan si Bima teh, sedangkeun awakna si Bima teu tiasa dikadek. Sesepuh si Bima teh tiasa dikadek awakna. Lamun ditinggal heula ku layang jamu sekali musada. Lamun kita sok ku maneh teangan anu eta namina layang jamu sekali musada. Laras Prabu. Palayan. Palayan. Aya naon Patih? Abdi aya tugas keranjen. Tugas naon Patih? Enggal, mane teangan anu namina teh layang jamu sekali musada. Poe ieu oge kudu aya di hadapan urang. Muhun Patih, ayeuna urang teangan. Kumaha tos aya eta anu namina layang jamu sekali musada. Tenang wae Prabu. Sakedeung deui layang jamu sekali musada bakal aya di hadapan Prabu. Lamun teu aya nyawa maneh anu jadi taruhanna. Laras Prabu. Ieu Patih layangana. Lain ieu. Naon ieu? Eta mah layang-layang, lain layang jamu sekali musada. Hampura Prabu, ieu salah palayan ieu. Matakna maneh ari ditita ulah nita orang lain.